ayana kajantenan model kitu teh, ieu teh ulah langsung dipercanten. Teu acan tangtos eta leres-leres, sumpingna ti Gusti. Sok sanaos aheng, sok sanaos fenomenana teh wah. Sampurasun pamiarsa sadaya. Rampes. Kumaha damang mugia pamiarsa aya dina berkah Gusti dipaparin kesehatan kakiatan oge di pasian bongbolongan upami pamiarsa gaduh persoalan atau nepi masalah. Pamiarsa tepang disareng simkuring dina acara Gentra Kahuripan, hiji acara bag-bagan karohanian anu nuyun urang hirup sapangersa mantena. Pamiarsa Gentra Kahuripan bade ngaguar perkawis lumung surna roh suci dina raraga mieling pencurahan roh suci. Nah, kumaha obrolan ieu tiasa langkung eces kangge pamiarsa sateacana bade nyanggakeun hiji kidung rohani anu bade disanggakeun kangge pamiarsa. Mangga nyanggakeun. Sifat nu kalintang sae kanya hade-hate teu gumede kanya tetegaan teu sirikan sadrah pasrah pinuh ku kasabaran kanya tara ngawur tur takabur kanya resep perkara nu jujur teu hayang mikir kagorengan batur adil sopan kutara panasan di barungku iman pangharepan jeung kasabaran demi kanyaahan nu hamo aya tungtungna dina hirup urang aya iman jeung panghareupan nu pangutamana perbawa kanyaan kanyaah sifat nu kalintang sae kanyaah hade-hade teu gumede kanyaah tetegaan teu sirikan sadrah pasrah pinuh ku kasabaran kanyaah tara ngawur tur takabur kanyaah resep perkara nu jujur teu hayang mikir kagorengan batur adil sopan kutara panasan di barungku iman pangharepan jeung kasabaran demi kanyaahan nu hamo aya tungtungna dina hirup urang aya iman jeung panghareupan nu pangutamana perbawa kanyaan nu pangutamana perbawa kanyaan nu pangutamana perbawa kanyaan. Tah pamiarsa mugia kidung rohani ieu tiasa janten berkah kangge pamiarsa tiasa ngahibur pamiarsa upami gaduh masalah dikiatkeun ku lagu rohani ieu. Di sagedengeun simkuring aya Ibu Rida, Bu, damang. Pangestu. Oge aya Pak Adang, kumaha Pak Adang damang? Puji Gusti, sae. Hatur nuhun. Ieu nu dicarioskeun ku abdi neme dina pangjajab bade
ngobrolkeun dina raraga lumungsurna roh suci. Terus. Abdi diawas ye. Mohon. Ya aheng pisan kajantenan teh sapertos kieu ye Padang ye. Kisah para Rasul 2 ayat 1 dugi ka 4. Nuhun. Dina poe Pentakosta umat anu palercaya teh karumpul di hiji tempat. Dumadakan ti langit aya anu ngaguruh sada angin gede tuluy minuhan saeusi imah anu keur dicaralikan. Breh tatembong ku aranjeuna aya anu ting suliwer hurung saperti seuneu. Banguna siga letah-letah areuteup ka sakur anu araya di dinya. Harita keneh aranjeuna geus kacalikan ku roh suci. Tuluy salah sauran ku basa-basa sejen nurutkeun gerak ti roh suci teh. Nah, ieu menarik Padang. Nuhun. Kajantenan kapungkur. Tah, hiji waktu sabi teh ningal YouTube, Bu, aya acara di daerah Palestina di ditu. Di percanten aya upami ngalebetkeun lilin anu teu acan dihurungkeun. Dina waktosna dina raraga mi eleng rungsurna roh suci eta jadi hurung lilin teh. Henteu parem-parem saurna lilin teh. Teras lilin eta seuneu lilin eta tiasa dibagikeun kanu sanes. Tah, nyambung kana video anu viral eta, ieu kumaha? Ieu mujizat Gusti atau napi kumaha tah Padang? Mohon tangtos upami ninggal ieu kaayaan leupas tina eta kajantenan nu kajantenan di ditu dumasar panganika Gusti ieu sanes mung mujizat tapi hiji kanyataan atau napi hiji kapriyogian anu parantos ku Gusti disangemkeun yen baris kieu. Margi Gusti Yesus oge nyangemkeun yen saparantos anjeunna munggah ka sawarga Gusti Yesus baris maparin atanapi ngutus atanapi ngajurung anu baris nulungan umat. Tah ieu mangrupikeun buktos salajengna naon anu patali sareng carios Gusti Yesus. Yen aya nu ngagentoskeun kehadiran Gusti di antawis umat nyaeta roh anu suci, roh panulung anu baris nulungan umat. Kumargi kitu disangemkeun dina Rasul-Rasul 2 tadi nu diawas ku pasam ayat 1 dugi ka 4 nyangemkeun kumaha kajantenanana. Tangtos ieu kajantenan anu aheng. Namun kajantenan nu aheng ieu kedah ku urang kahartos sanes margi kaahenganana. Kumaha video atanapi YouTube anu ditonton oge. Sanes museur kana kaahenganana, tapi kedah museur kana hartos tina ieu kajantenan. Nyaeta roh suci anu ngawujud dina rupa letah-letah seuneu nya kokalebatan sapertos upami urang mirun seuneu ngangge suluh pan tangtos aya sapertos letah-letah gitu. Roh suci anu ngawujud dina hal eta mintonkeun naon? Mintonkeun atanapi lambang Gusti aya. Kehadiran Gusti eta nu kahiji. Janten roh suci aya teh sanes kangge hal anu sanes-sanes. Memang secara manusia kajantenana aheng, katinggalna aheng. Pan seuneu umumna upami aya seuneu pasti aya nu kahuru. Aya nu kaduruk. Leres. Tapi ieu mah sanes seuneu anu ngabinasa, tapi seuneu anu nyampurnakeun, anu nyucikeun. Mangsa kapungkur dina perjanjian lawas, Musa ngalaman hal anu sami. Dina Budalan pasal 3, ngawitan ayat 3, Musa ninggal kajantenan anu sami nyaeta aya seuneu dina rungkun tapi rungkunna teh teu kahuru. Nah, ieu ge gambaran anu sami sanes perkawis kaahengan anu katinggalna anu utami nyaeta tapi saleresna ieu cumarios patawis sareng kehadiran Gustina, kaayaan di mana Gusti aya di tengah umat. Salajengna naon? Lumungsurna roh suci ieu cumarios perkawis yen Gusti ngauban umat sareng ngalengkepan umat pikeun padamelan Gusti. Margi upami jalmi teu diauban ku roh suci, teu dilengkepan ku kawasa roh suci, jalmi moal tiasa sapagodo sareng pangandika Gusti.
Jami moal kagungan kamampu pikeun ngarobah dirina tinu hal-hal anu awon, anu dosa, janten anu leres. Kamampu eta sumping ti mana? Margi aya roh suci. Kumargi kitu ieu nu utami. Tibatan kajantenana upami ngangge bahasa denganna jangan fokus kepada fenomena. Fenomenana aheng hebat tapi sanes eta nu kedah diudag tapi hartos atanapi nomenana. Hartos tina fenomenana naon eta nu paling penting. Nu kahiji tadi lambang kehadiran Gusti, anu kadua ngalengkepan sareng maparinan ngauban kawasa kangge jami-jami. Nu salajengna Gusti barang damel di antara manusia. Henteu liren barang damel. Mangsa kapungkur di mangsa perjanjian lawas. Gusti barang damel ku pintonan-pintonan anu disebat dina istilah teologi Mateofani nya wujud Gusti boh dina wujud naon wae, boh malaikatna, boh naon. Salajengna oge lebet jangjina, lajeng sumping Gusti Yesus, ieu dadamelan Gusti atau padamelan Gusti. Saparantos Gusti Yesus sumping teu liren, Gusti tetep barang damel ngalangkungan Roh Suci. Janten ieu ngabuktoskeun Roh Suci aya teh mintonkeun kehadiran Gusti Allah anu barang damel di tengah-tengah manusia. Jadi inti dina kajantenan eta nya diperyogikeun hartosna. Nah, Bu Kange Bu Rida, Bu upami urang nya tos ningal panganika Gusti yen ternyata api eta teh anu hartosna kehadiran Gusti tos dipintonkeun dina waktos Nabi Musa nya nuju di gunung aya api aya seuneu anu hurung tapi teu ngaduru kana tatangkalan. Ayeuna dina kitab pasal 2 nembe kisah para rasul aya kajantenan Roh Suci eta dicurahkeun. Ibu engke ningal tiasa si lilin teh dilebetkeun hurung eta bu hirung nyalira. Api abadi. Semuhun siga sapertos api abadi. Nah, kinten-kinten upami sikap urang ieu salaku manusia ningal eta oh geuningan teu gitu-gitu. Kajantenan dugi ka ayeuna hadirna Gusti Allah teh kumaha ta Bu? Anu numutkeun abdi anu kahiji urang teh kedah muji syukur ka Gusti kumargi saparantosna Gusti Yesus munggah ka sawarga urang teh dipaparin hiji pinulung nyaeta Roh Suci anu tadi tos diguarkeun ku Kang Adang. Janten ieu mah kanggo urang-urang percanten kedahna urang teh muji syukur ya aya pinulung urang Roh Suci anu dugi ka ayeuna masih barang damel. Janten eta oge perlambang yen hadirat Allah teh hadirat Pangeran aya di tengah-tengah urang percanten. Jadi numutkeun abdi Roh Suci barang damel dina lebet diri urang. Janten urang teh tiasa ngalakukeun naon anu diparentahkeun ku Gusti perkawis hirup anu suci, hirup anu sapagodo sareng pangandika Gusti. Janten Roh Suci teh fungsina sangat penting pisan dina kahirupan urang percanten. Janten teu tiasa di teu aya fungsi atanapi eta mah zaman kapungkur. Dugi ka ayeuna abdi percanten yen Roh Suci masih barang damel di antawis urang-urang anu percanten. Kang tiasa abdi aya prinsip hiji nu bade diguarkeun. Mohon mangga. Janten kieu rupina dina lebet hirup jalmi anu percanten ka Gusti kedahna mah sagala rupina teh kedah ti lebet heula sih. Nembe tiasa katawis keluar. Janten upami misalkan jalmi anu masih kena hirup dina kapoekan teu tiasa barang damel anu sae misalna hoyong mika asih ka jalmi panginten anu ngajaheutkeun manah tapi meuni sesah kitu nya Kang. Kadahna mah dilebetna heula bereskeun disucikeun nya eta abdi yakin ieu mah padamelan Roh Suci anu lebet dina hate urang anu nuyun urang supados tiasa hirup anu sapagodo sareng pangandika Gusti. Janten abdi teh hoyong ngaguarkeun prinsip ieu inside out. Janten urang upami nyaksenkeun kapercantenan urang ka Gusti kedahnana ti lebet manah.
Ti urang heula ti lebet namanya tiasa katawis keluar. Janten sanes anu keluar lebet ka jero. Jadi sanes outside in tapi inside out. Janten pami urang nampi roh suci dina lebet diri urang. Roh suci engkeun anu barang damel dina setiap diri orang percaya ngalereskeun sagala rupi anu teu marenah, anu arawan, anu teu sapagodo sareng kahoyong Gusti. Mungkin orang teh tiasa memancarkeun kamuliaan Gusti. Nah, prinsip itu panginten Kang. Tapi ya memang sapagodosnya sareng aya seratan di serat Yohanes. Mohon. Upami urang aya roh suci, berarti urang teh tiasa nembongkeun ciri-ciri sifat-sifat Gusti dina kahirupan. Eta nu dimaksud ku ibunya. Mohon bahasana panginten kitu nya Kang apa bahasa Inggris ya. Jadi ti lebet urang terus urang tiasa kaluar nyaksenkeun sagala padamelan Gusti dina lebet urang hartosna upami di lebetna leres. Mohon. Lambai bakal leresnya. Mohon leres. Ebutan oge beureunnya. Aya panguran eta nu maksud inside out. Inside jadi out-nya. lebetna heula kedah dibereskeun, lebetna heula kedah dilereskeun. Nah eta mah abdi percanten eta mah barang damelna roh suci anu ngancik dina diri urang anu percanten kitu. Leres tah padang. Nuhun. Ieu tantangan urang-urangnya anu tos nampi roh suci ya. Leres. Kumaha peran roh suci di antawis putra-putra Gusti eta. Leres tangtos ieu peranna kedah nyata pisannya. Sareng penting saur Ibu Rida tadi ieu teh sanes mung aya kitu hungkul ngaraos teu penting sareng sajabina mung asal aya henteu. Leres-leres roh suci teh janten anu nulungan jalmi kangge tumuwuh. Upami kecap inside out tadi dijentrekeun sanesna mah ayat tah dina Rasul-rasul pasal 2 ayat 43 dugi ka 47 disanggempkeun di dieu ye. Upami ku urang di aosnya dicanak hartosna di dieu aya 3 rupi. Yen jami-jami anu percanten nu tos ngadangu wawaran pangandika Gusti percanten ka Gusti Yesus salajengna diaupan ku Roh Suci teh balukar nyatana naon balukar nu kahijina tumuwuh secara pribadi. Pamingangge bahasa deungeun mah grow up grow up bertumbuh secara pribadi. Salajengna ieu naon tumuwuh babarengan dina komunitas. Ngangge bahasa deungeun deui ieu grow together. Saya Kang bertumbuh bersama saurna teh cenah. Salajengna nu pamungkas upami jami sacara pribadi tumuwuh sasarengan sareng komunitas oge tumuwuh dampakna naon sacara otomatis tiasa growing out tumuwuh keluar oge anu sejen tiasa ninggal buah-buah kahirupanana tah ieu padamelan Roh Suci ieu teh Pak Sam di dina kahirupan jami-jami nu percanten. Hayu geura urang tinggal dina hiji Yohanes pasal 4 ayat anu kahiji. Ieu penting pisan. Ieu padamelan Roh Suci anu utami. Anu utamina nyaeta ieu. Hiji Yohanes pasal 4 ayat hiji. Ieu sanggem pangandika Gusti. Dulur-dulur ulah percaya ka sambarang jelema anu majarkeun meunang roh ti Allah. Coba heula nya laina roh dina dirina teh roh ti Allah. Sabab ayeuna loba nabi palsu riab ka mana-mana. Ayat kedua. Nganyahokeun anak itu lamun nganyakeun yen Yesus Kristus sumpingna ngajiri manusia nya menang roh ti Allah. Lamun ngalainkeun roh dina dirina teh lain roh ti Allah tapi roh ti musuh Kristus anu memang bakal datang sakumaha anu geus kadarenge bareto ku aranjeun. Ayeuna eta musuh teh geus aya di ieu dunya. Tah, naon disanggempkeun di dieu? Anu utami padamelan Roh Suci dina kahirupan jami anu percanten nyaeta nganyatakeun saha Gusti Yesus. Saurna upami eta roh sawalerna nolak perkawis Gusti Yesus lumungsur janten manusia ngorbankeun salirana kangge nebus tina kawasa dosa gugah munggah ka sawarga
nyangemkeun bade sumping deui kadua kalina upami sadaya eta diangles atanapi disangkal eta sanes roh suci. Upami sadaya eta diangken malihan dicanak jalmi teh kangge ngartos hal eta ieu leres-leres sumping ti Gusti Allah numutkeun hiji Yohanes 4 ayat 1 sareng 2. Janten ieu padamelan utamina. Naon anu diwujudkeun nu katingal ku ayana kajantenan model kitu teh ieu teh ulah langsung dipercanten. Teu acan tangtos eta leres-leres sumpingna ti Gusti. Sok sanaos aheng, sok sanaos fenomenana teh wah. Seueur jalmi zaman kiwari mah ngudag-ngudag anu model kitu. Seueur jalmi anu sagala rupi teh hoyong kataji. Ngudag-ngudag kahoyong. Aya jalmi anu ngaraos rohani kumargi pangaruh musik. Aya jalmi anu ngaraos tiasa rohani upami mung mangsa dina aya pakempelanana hungkul di luar mah eueuh deui ka anu kabiasaan. Ieu fenomena-fenomena anu narik jalmi. Seueur jalmi resep atanapi kataji ku anu wah-wah nu hebat-hebat. Hartos sajatina kaicalan. Anu dimaksud ku panganika Gusti diuji heula. Sanes kajantenana anu hebat, anu haheng, nu janten puseur, tapi leres-leres kahirupan atanapi hartos sajatina. Urang peryogi hal-hal anu aheng, kangge ngawangun urang. Namun sanes janten puseur urang. Anu kahengan eta, anu sakedahna nyaeta urang museur ka Kristus. Dina Yohanes pasal 4 ayat 1 teh sumpingna roh suci padamelan roh suci teh nyaeta nyandak jalmi supados wanu ka Kristus. Hartosna sadaya mujijat hal-hal anu aheng fenomena-fenomena anu luar biasa dina kahirupan umat. Upami henteu nyandak mingkin wanoh ka Gusti Yesus kedah diuji. Tiasa janten eta lepat. Tah eta anu langkung utami nya. Kangge nekenkeun naon? Iman urang teh sanes ku rasa atanapi sensasi. Kan urang resep pisan nya katuangan oge dina prak-prakan sadidintena urang resep ngudag rasa. Sanes ngudag sehatna, tapi ngudag rasana. Nu penting mah raos dina letah, dina lambei dituang we sagala rupi. Kan eta istilah di urang mah, urang Sunda mah rasa teh ngahirupkeun kahirupan. Padahal mah teu acan tangtos. Sudah diuji. Iya, kada diuji. Biasa janten rasa teh maehan. Cobi. Margi cireng teh raos. Teras we tuangna cireng dibanding ngaleueut anu biasa anu sehat. Nu sehat mah tampolana, rasana kedah netral, alami we nu sehat-sehat mah. Tapi dah seueur jalmi teu ngudag hal nu kitu. Nu penting raos. Dugikeun ka seueur anu diabetes, nu kasehatanna kaganggu. Tah kitu oge dina hal rohani. Seueur jalmi anu ngudag rasa. Rasa teh sanes sagala-galana. Dina hal ieu rasa eta kedah diuji. Rasa ieu anu kedah ditaros ka Gusti. Nya ieu sakali deui. Padamelan utami sumpingna roh suci kajabi tinu muwuhkeun iman secara pribadi, secara kelompok, kitu oge kaluar. Nu utami nyaeta ngaraketkeun manusia sareng Gusti Yesus. Janten intina memang manusia anu tos diancikan ku roh suci ieu tiasa diaktifkeun nya panginten nahan nu ngaktifkeun teh roh kamanusaana. Atanapi roh suci anu bakal nuyun anjeunna supados in out-na sae. Sapertos kitu atuh. Jadi aya jalmi manginten sanaos diancikan ku roh suci tapi kaayaan rohna teh diatur ku kamanusaan di kawasan kamanusaan eta nya. Leres. Janten roh suci anu baris maparinan hiji wejangan atanapi dina bahasa Indonesia mah anu ngarahkeun, anu ngaping kana tujuan hirup, kana bebeneran, tah eta roh suci. Henteu maksa, henteu didamel otomatis, tapi dinamis.
hartosna aya keneh peluang jalmi bade taat atanapi henteu di dinya. Tiasa oge panginten dina prak-prakanana berlawanan pangintennya jeung kahoyong Oh, tangtos. roh kadagingan Kadagingan ta eta di dinyana. Bade tumut tunduk ka Roh Suci anu asal ti Gusti Allah tangtos sadaya padamelana ka ajen suci leres satemena. Atanapi tunduk tumut ka gertes manah nyalira ka pangemut nyalira Mohon. anu tiasa nyasabkeun. Kumargi ngabrung nafsu ngumbar kahoyong sareng sajabina. Tah bade ka Ibu Rida ieu. Mohon. Aya waktu sakedik ieu. Mohon. Bu, naon nu bentena jalmi anu tiasa mintonkeun roh kawasa Gusti eta nu ngawasaan anjeunna, anu nuyun anjeunna. Aya contoh-contoh praktis teh dina kahirupan sadi dinten. Pami abdi pasti ngarujukna teh karena buah-buah kahirupan. Buah-buah. Upami jalmi anu percanten ka Gusti teras diancikan ku Roh Suci, memang di hate urang mah aya hate nurani nya Kang. Tetapi pami Roh Suci tos ngancikan mah eta teh anu ngemutkeun urang, anu nuyun urang kana bebeneran. Janten jalmi anu tos percanten ka Gusti mah Roh Suci teh bade nuyun. Masihan terang. Teras pami urang milampah anu salah ku anjeunna bakal dituyun. Pami ningali dina buah-buah kahirupan urang tiasa ningali panginten teh cekapnya waktosna kanggo dibaca 3 Lata pasal 5 ayat 22 ayat 23 eta aya buah-buah Roh Suci. Salah sahiji panginten eta salah sahijina mika asih. Kaasih kumaha pami urang anu kaancik Roh Suci tiasa mika asih jalmi anu ngewa ka urang, anu ijit ka urang. Malihan mah saur Gusti Yesus oge kumaha urang tiasa mika asih ka musuh urang. Pami Anu abot nyebutnya. abot pisan. Anu tos nyerinya. Oh, abot pisan teras numbutkeun kadagingan mah hoyongna males Ya, banget. leres. Urangna upami benci dibales deui. Ya, mohon. Tapi pami Roh Suci anu janten pitulung urang teh dituyun tiasa mika asih jalmi anu malihan janten musuh urang. Eta panginten salah sahiji contoh, da kumargi contoh-contoh lain seueur oge. Abdi percanten yang jalmi anu percanten Gusti mah hirupna teh holistik, pami nganggo bahasa Inggris mah janten sadaya kaseluruhan teu mung saukur lampahna hungkul tapi sadayana. Tekadna, ucapna, lampahna, pangemutna, perasaanna, emosina, sagalana diancikan ku Roh Suci dituyun katinggal engkin teh cahaya kamuliaan Gusti aya dina lebet kahirupan aranjeunna. Jadi jelas in outna gitu bunya eta nu di kawasan ku Roh Suci. Mohon. Aduh, ieu obrolan teh. Waktos deui nya kan. Tapi nya ieu waktosna aduh. Padang 30 detik ya satu. 30 detik ya. Cindekeun. Janten kacindekanana aya 2 pasam. Nu kahiji nyaeta iman kedah diwangun dina dadasar firman atanapi pangandika Gusti. Janten naon wae wujud manifestasi atanapi anu katinggal perkawis iman upami teu sapagodos sareng pangandika Gusti ieu kedah dikritisi dina bahasa urang. Janten diwangunna dumasar kana bebeneran pangandika Gusti. Eta nu kahiji. Nu kaduana nyaeta nu pamungkas. Gusti Yesus teh kasampurnaan tina sagala wujud rohani. Kalebet oge manifestasi roh. Janten upami aya fenomena kajantenan anu wah anu aheng tapi teu ngamulyakeun Gusti Yesus eta lain anu leres. Sakitu. Mangga urang doa, tutup dulu doa ku abdi. Mangga. Gusti hatur nuhun, Gusti parantos nyarengan obrolan ieu. Abdi nyuhunkeun kawasa Roh Suci teras ngawasaan abdi-abdi sadaya supados abdi-abdi sadaya salaku manusia anu hirup di alam dunia nu pinuh ku dosa ieu tiasa mintonkeun kaasih Gusti ku jalaran aya Roh Suci di antawis abdi-abdi sadaya nu tos percanten ka Gusti Yesus Kristus. Hatur nuhun di lebat asmaning Gusti Yesus abdi ngadoa sareng muji syukur. Amin. Amin. Hatur nuhun Padang Ibu Rida. Sami-sami. Mugi obrolannya jangan berkah, Gusti yang berkah. Amin.